dewek mawong budak kene geus diurutan geus dipencetan elek ku aing aki-aki memang Nasi mulasnya anu nasi. Anu bujur kuda biasa teh mun semangatna luar biasa. Tapi dipencet kudu kitu bae aduh aing Biasa bapak. Tepiran pakan bujur kuda. Ya Allah, datang ka manianan gen nyeri leungeun. Nyapekeun ka kolot burak teh. Kita gawe mak embung sia teh. Adatna wa pakiu ya teh. Adatna ya teh. Aduh, mana sih? Pakiu ya teh, apa pakiu mana sih? Teu kolot mau apal pakiu. Pakiu paku. Ai pakiu teh faktorius wa. oh pakai aktor mencik aing mah meureun umur Tah naha deui geus datang deui kurab-kirab hareupeun rarai Kang Cengos teh. cicing Dengan BHP. jadi berarti itu keur hiburan daripada aing kayunan bae ku si lain bete anjir si lain datang ka botak ieu ya Sok diko. Dah eta mah ada bakat penyakit. Oh, Nah, eta mah biasa cengos mah penyakit kokoloteun. Mana sih? Oh, kokoloteun paling antara ngegah butak jadi kokoloteun. jadi aing langsung jadi aing mah bae awet budak sebetulnya sebetulnya awet budak dan apa teh game bener-bener paling gambar anu sarek sih Lagi gimbot. bujur nama di badak tuh lu kata susu masya Allah itu harum nambah ha dusun emang normal kene nih aduh ada di ama normal kene lelaki itu di mana mereka bagi ke munafik yang ada senang nempel gitu teh tentang tuh lu sampai karo PHT seneng gitu senengan sama baik ya coy Nyen sakit bohaina teu pamajikan. ya Nya. Ini di deuleu heula sakit pamajikan ambenggoh kawas Gusti nu gajah depak. tabakan hatiku Gusti. Tenana kiki pamajikan aing setia. Asal ke nurut di kita kitu daek gitu Kieu kitunya wa. Soleha. Anak soleha itu. Oh, nyamang cengos. Anak soleha, istri soleha. Itu. Orang jadi nama daripada orang pulang ke rumah terus ke sore waktu tambahan